Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah sobat mang sadayana mang tiasa deui nya nyarengan sobat sadayana kumwae teu diwiji-wiji sadayana anu satia ngupingkeun boh carpon mang boh bobodoran Sunda mang. Hatur nuhun anu parantos like subscribe sareng komennya, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan kasayan sobat sadayana teh sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Hatur nuhun. Sumangga atuh sobat sadayana dina wengi ayeuna mamang bade ngaguardinya dina bobodoran Sunda. Sumangga prung Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum. Aduh saha eta neni anu aya di luar teh lah cikan toong ni tong nanya saha di luar bisi jangkardun kesok nanya saha di jero cenah. Cikan aki urang toong delekun ini. Bener aki ningjang kardun. Aduh aya naonnya. Aduh erek naon deui nya budak teh datang deui. Ya bukakeun we heula ki pantona. Pira ku incu urang teu diajak ka jero. Waalaikumsalam. Yap ka jero jangkardun Nah teu nanya saha di luar ki. Yah embung engke gesok malikeun saha di jero cenah. Si aki mah aya naon jang sore-sore ka aki. Rek ameng we atuh ki kararesel ki. Heueuh heg wae jang rek ulin mah ulin we ngan urang ngarudetkeun aki we heueuh. Moal ki moal ngarudetkeun ki. Karunya dun si aki tong dirudetkeun wae euy. Ki aki hayang ngadongeng kardun mah ki lah. Ngadongeng naon dun? Ngadongeng naon ya atuh ki lah. Anu penting mah rame resep ki. Heueuh. Atuh sok adi erek hayang ngadengekeun dongeng madun. Cikan atuh pangmawakeun cai kopi heula nu akitu dina bekong dun. Nya ki.
Tak aya kopi teh Ki. Heueuh kerek diuyup heula nya. Aduh, kabesekan dun. Kabesekan nyaan eta mah euy. Lain kabesekan wawadulan aduh. Lalaunan atuh Ki ngopina ah. Tong rusuh-rusuh teuing atuh Ki ngopina. Tenang we atuh Ki. Da sore keneh ieu. Heueuh dun heueuh. Sok atuh dun adi erek ngadengekeun dongeng mah. Nini nyaneh erek ngadengekeun dongeng euy. Erek Ki ngabaturan jangkar dun. Heueuh. Sok atuh urang ngadongengnya. Nya Ki. Zaman baheula aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Tanggal sabaraha Ki zaman baheula teh? Tahun sabaraha deui sing jelas atuh Ki. Yah, nyaho atuh tanggal jeung tahunna mah da eueuh anu nyatet. Ari eta Ki bet disebut sakadang kuya Ki. Geus we atuh Ki si monyet si kuya. Teuing dun ah da kitu we zaman baheula cenah aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Erek moal dun ieu teh didongeng teh dituluykeun. Erek Ki. Teruskan Ki. Tuluy eta monyet teh nyampeurkeun leuwih. Sabaraha meter Ki jerona eta leuwih teh Ki? Teuing atuh dun. Da can pernah aya anu ngameteran leuwih teh. Ah aing mah dun geus mumiti pusing yeuh. Ah aki mah sok darting. Pan kudu jelas atuh Ki. Jerona sabaraha meter. Jadi engke teh jelaskeun ka para wargi teh Ki. Heueuh da ieu mah dongeng atuh dun. Da lain sejarah. Lamun sejarah kudu bener. Kudu dicatetkeun tanggalna, bulanna, tahunna. Ari dongeng mah teu kudu atuh dun. Ah ampun dun. Sok loba protes kardun mah. Karunya si aki pohon ke ngadongengna dun. Heueuh dulu ah aing mah hayang ngadongeng tapi ngarudetkeun. Ha teruskan Ki teruskan. Ceuk monyet teh ngadeuketan ka leuwih tuluy weh ngagoroan. Si kuya tuh nya da teu geunaheun atuh dun. Geus we sakadang kuya da piraku ngagoroan si kuya. Sok atuh Ki lah sakadang kuya we kitu. Heueuh. Sakadang kuya kuk. Ceuk saha eta teh Ki kuk teh? Heueuh ceuk sakadang monyet dun. Pan ngadongengkeunna ge karek duaan atuh sia teh dun. Ah aing mah ah. Heeh, terus Ki terus. Sakadang kuya kuk. Nah Ki eta sakadang kuya teh bet sorana kuk.
henteu kek, henteu kok, henteu ker. Nah ki eta deui ceuk saha ki sakadang kuya teh sorana kitu. Memangna apaleun ki aya nu ngarekam sora kuya kitu? Aduh Dun aing ge teu nyaho Dun. Da kolot aki ge nyeta bubuyut maneh kitu baheula teh. Erek moal atuh dituluykeun Dun. Erek ki. Hembang geus atuh tong loba omong. Airek dituluykeun mah dongengna sia teh Dun. Tuh jadi we akina ge poho Dun karek nepi ka mana ieu teh ngadongengna teh. Da maneh mah loba pisan komentator aingna jiga pemain jiga sepak bola wae aya komentatoran. Karek nepikeun ka sakadang kuya ku. Oh heueuh. Sakadang kuya Ku. ceuk sakadang kuya bari nolot ti leuwih. Tuluy manehna teh muncul ti jero leuwih bari melong ka sakadang monyet. Sakadang kuya urang ulin yu urang ka kebon. Pasina ge teteh ki erek ngalah cabe nya ki. Engkena teh seunghah lata-lata. Lain deuleu dengekeun heula atuh dongengna. Ari anu erek ngadongengna saha ieu teh Dun? Maneh atawa aki? Nah ki bentuk ka kebon cabe ki. Beak deuleu cabena ge geus panen pan kemahal atuh ayeuna mah geus lebaran Dun. Oh gitu ki. Heueuh deuleu tuluy eta sakadang monyet jeung sakadang kuya teh kala ararinit ka kebon. Nyaeta erek neangan cau Dun. Cau naon ki? Teuing ari cauna mah. Kudu nama ki disebutkeun. Cau Ambon, cau Muli, cau Emas. Jadi supaya jelas. Aduh aing mah Dun engke deui mah tong hayang dipanggdongengkeun heueuh ari loba tatanya mah. Heueuh heg wae atuh lah. Ku aki rek disebutkeun we cau Muli kitu nya. Nya ki nya. Cau Muli nya ki nya. Heueuh deuleu Tah sakadang monyet teh naek nyala kana tangkal cau naon Dun? Cau Muli. Heueuh. Sakadang monyet teh naek we Dun ngalaan cau Muli. Ari eta ki cau Mulina asak teu? Asak Dun, asak. Dikarbit atau asak sorangan? Wah, atuh da baheula mah Dun eueuh karbitnya meureunna asak sorangan we. Tuluy ki. Tah tos ngalat cau kitu teh. Si kuya mah ngan dibere 2-3 dipurageun ku si monyet. Si monyet we anu sebeuheun teh. Dongeng teh kitu adil ki. Kudu nama dibagi 2 ki. Si kuya 10 mun menang 20 teh si monyet 10. Karunya atuh ki si kuya. Heuh teuing atuh Dun da skenariona ge kitu. Si kuya ngan dibere saeutik,
si monyet anu seubeuh. Ari eta ki kebonna kebon saha ki? Kudu jelas atuh ki anu Haji Odang, anu Mang Yaya, anu Kang Ibro, anu Mang Entob. Kuduna teh ki disebutkeun eta nu boga kebon teh. Dun, aing mah geus dun mung aing ngadongengna ge rudet aing mah. Euleuh. Sobat sadayana teu diteraskeun geuning dongengna ge nya. Si Akina kabujeng rungsingeun pangintennya. Da eta geuning Jang Kardun mah nyempad-nyempad wae atuh da saurna hoyong dipangdongengkeun. Dicekapkeun wae panginten sobat sadaya. Bobodoran Sunda Jang Kardunnya dina carios si Aki pusingnya Si Aki pusing kitu tah lah napsan. Kumargi Jang Karduna seueur we nyempad pangintennya. Sumuhun hatur nuhun ka sobat sadaya kanu tos like, subscribe sareng komennya. Hatur nuhun ka Jang Opik, terasan Kaneng Sipa, terasan ka Putranya, terasan ka Isan, terasan sareng deui saha deui eta teu katinggal. Pokona mah pangintennya dikumkeun we kanu tos like, kanu tos komen, kanu tos subscribe kana channel Mang. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun mangga wilujeng kantun ka sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cag